Aduh, halo Pi. Iya, atuhnya atuh, iya mami jadi. Alim iya yang emas. Jeung sawah na 3 hektar. Ku mami dihubungi heula nya. Tinggal menghubungi. Halo, Kang. Nya muhun. Jadi. Sawah muhun. 3 hektar wae nya. Heula tuh. Teu nuhunnya. Oh, sakalian Kang. Kang gaduh kenalan Ce Edoh teh nya. Muhun eta sakalian abdi pamesarkeun emasnya. Da ieu asa ku karep teh ya ieu panangan. Nya tuh teu nuhunnya. Sawah enggeus, beli emas enggeus. Tinggal ngomong ka ibu-ibu. Aduh, di mana? Di ibu rempong. Pasti Cici rempongna di pos Bu RT. Aduh, panas-panas ieu. Pakai sunscreen, pakai kacamata emas. Assalamualaikum ibu-ibu. Puntenya. Aduh, ya. Biasa cuy, ya si Papski kamari kan transfer. Uci nyaho teu sawah di Kulon anu panjangna teh sampai 10 hektar. Oh, bisa eta enak jadi milik kuring. Ku kuring tos dipeser ya, Ceu. Sakalian eta emas anu teh Ce Edoh, ku kuring tos dipeser ke toko-tokona. Iya, Ceu, ieu sakalian kamari teh si Papi peser iPhone aya keluaran anyar 15 Pro Max. Uci paling ningali. Coba atunya. Uci, iPhone kuring ka mana? Kuring tadi mata bahaya tadi ayo. Emang kerja kuring kenaon? Kok bisa kalengitan ya, Cu? Tadi kuring asupkeun HP tadi di jalan. Ay tiba-tiba teu aya, Cu. Waduh, ini orang kudu dikeangan sampai mengenang malingnya. Sabarnya, kita panggil pasti. Ayo orang lapor Bu RT. Ayo, Cu. Lain ke orang jangan kasih menang. Kenang lucu. Kira kan Bu RT enak. Cu, kemana? Bu RT. Mohon, kan lucu RT orang jangan hayu sama lingna. Hayu kan Bu RT. Sabar ya cuy, sabar. BRT, Assalamualaikum, BRT. Waalaikumsalam. Ih, Cus. Mau sehat. Ayo cari kelak dia, cari. Iya bu, HP na CEH leungit mana anyar nyamaha nang pambelikeun salaki na kamari. Pena iPhone bu. iPhone ce, iPhone bu. Ceucing bae. Ieun pas asar, urang ka bumi CEH, urang mergokeun malingna. Tapi hapunten abdi teu tiasa ngiring ka bumi CEH. Soalna abdi aya priogi di kantor. Oh iya Bu RT, hatur nuhun. Usulana abdi bade ka bumi CEH heula nya. Nya sami-sami Ceu. Ceu, ai Ceu mur ka mana kok teu ngiring? Iya, ini tadi perasaan ayah di tukang. Kemana ya Ceu mur? Kemana ya? Sabar Ceu. Sabar Ceu. Tidak pasti kapan nih Ceu. HP iPhone kuring. Sabar Ceu. Assalamualaikum, haturun PRT. Waalaikumsalam. Nya sami-sami. Urang nyamper Ceu mur. Mohon Ceu. Ayo. Ih, itu saha? Goma itu marina. Abdi kapanggih. Eta mah okos maling. Jadi tuh bawa bener Ceu. Bener hayu arek ka ditu moal. Ayo Ceu, ayo. Ceu. Enak panas euy, nya abdi kena sunscreen. Airnya. Ih,
abdi teh cemur. Cemur kenalan dia. Kenalan cemur. Kuring kapanasan aduh teu make sunscreen nya. Sok gosong kita make sunscreen mah. Ih, Ce. aya naonnya, Ce? HP kuring teh leuwih, Ce. Menu iPhone 15 Pro Max. Atuh abdi teu nyaho nya kunaon nanyakeun ka abdi. Ya, Ce, abdi saha ieu? Atuh teu nyaho. Ih, panas asa. Kumaha ieu HP ce hajan kapanggih-panggih. Coba, Ce. Atuh periksaan we, Ce, hiji-hiji. Oh, hayu urang periksaan tuh, Ce. Nah, Ce, hayu urang pariksaan. Ayo, Ce, ayo, Ce. Di abdi mah mungkin aya Ce, pas sok periksaan. Teu aya, Ce. Ayo, Ce, coba. Ayo coba. Iya. Eta HP kuring, eta HP ce ce, eta HP ece. Nyangka Uci Orang ece nu palingna. Ece repe. Kurang Uci kuring. Ece mah ke RT ayo. Sesangka. Iya, geus kapanggih, Bu. Cici tersangka. Cici tersangka, bice. Tadi tadi cici pada ngiring tadi ya. Calikan Bu, calikan. Ayo ucap kumaha bisa sampai gitu. Upami gaduh pangabutuh mah bisa nyarios, mungkin abdi bisa ngebantu, Cek. Oh, kampanye lecet, abdi itu gaduh bisnis aja hampura. Ya, Ce, nya. Kintong gitu deh ya ceh, ya ceh wah. Ari eueuh gaduh pangabutuh carios ka kuring. Kuring bisa itu, emas kuring seueur, Cek. Bisa ku kuring dijualan jeung eueuh mah.